albu, bibit buah ayah, bibit acena, bibit kadu, bibit putu, bibit jeruk. Siap, mangga. Yuk. Kang aya bibit kadu tuh, abi pergi bibit kadu. Banyak. Seueur seueur. Ya, seueur ya kadu mah ya. Mana halus tuh ya bibitnya? Paradak halus. Oh nama yang halus bibitnya. Halus tah halus. Anu badak geuning kan buana eta bibit anu kan anu badak. Oh. Montong naon? Montong loba omong buru. Tah, ini sabar tangkal. Butuh nama ieu teh. 3 tangkal we lah heula lah. 3 tangkal. Ngajaran heula ieu teh ya. Nu halus, Mang. Iya, halus. Coba ieu mah congkring kieu ieu mah. Ih, seueur dahana itu sae. Aku abi Iya nu sae. Ieu saang ya. Nu halus ah, ulah nu halus. Ieu rada gede nu ieu mah. Gede unggul. Itu sabaraha ngos ieu teh? 100-an murah. Atuh aya 3 atuh ulah 100 teh atuh kirangan. Gampang. Siap. Iya, saya sagak mah loba. Iya. Siap. Sip lah. Jadi sabarahan ieu 3 Kang? Eta mah 300-an kalau kalian mah. Sudah pada dikurangan hargana. Atuh sakalian nu sanesna. Aya bibit naon sih teh? Pala aya arang Tah, pala we, pala. Pala. Sabaraha tangkal? Hargana sabaraha pala? Sami. 50 kita ieu mah. Mahal pisan 50. Murah atuh ieu mah geus jarang kumpul. Nyaragak. Ieuna berarti iku teh ieuna 5. Palana 5. Oke, siap. Palana 5. Jadi dia tahu sabaraha? Dia 25 itu 300 janten. Berapa? 550. Heeh, 550. 500-an we nya. Sok gas. 500-an nya. Oh, siap. Embohan hiji atuh tuh ku itu tuh. Pan eta pangosa tos dikirangan, Ang. Oh, pan emboh ieu mah tuh tanggal naon tuh tanggal sengon lain itu teh. Oh, ayana, Ang, eta tos dikirangan pisan. Sok atuh kejeul lah. Jadi 500-an ya. Ya. Kantosan sakedap abi nyandak ke lampusna ya. Oh, siap, mangga. Alhamdulillah, laris manis Tanjung Kipur. Nur, ngalila pisan Nur. 500.000 nu ngaborong mah, Ang. Oh. Heeh, keur nyokot duitna heula ka majikana. Alhamdulillah. Geus jauh pisan kudu belinya. Alhamdulillah. Bu. Nyuhunkeun artos 500. Jang naon? Kan abi mesar bibit tuh di payun. Ih, bibit naon? Kan cina ibu yang bibit kadu sareng bibit pala itu ku abi tos dieureunkeun tuh itu tukangna di payun. Minta tanya heula atuh. Naha? Duitna geus dibelikeun. Dipesarkeun naon ai ibu? Geus beli bibit. Aduh, itu geus diturunkeun. Aing mah lain tanya atuh. Ih, Makanya itu zamanna sok galak itu mah ibu nak kumaha tuh. teuing ah. Ini atuh kumaha Lain ibu? tanya atuh ah. Atuh kana ibuna teu naros abi teu terang. Teuing ah. Pokona ngeueuh geus beak duitna. Aing kumaha ieu? Nah, alila teuing mah meuli bibit teh euy. Kang. Wayahna moal janten meser ieu teh tos dipeserkeun artosna tadi teu aya. Kumaha pan tos dilungsurkeun, Ang? Bugugen ku abi tadi dicandak artosna tos diangget cenah tos dipake meser bibit. Meureun ieu mah wayahna we taekeun deui. Wayahna ya mana tos dilungsurkeun, Ang? Serangan naon abi mah tos dilungsurkeun dari peser. Mau apa duitnya geus dipake ku si Nur, ibu. Wayahna. Mari ieu kai naon? Ari eta, Ang. Nah kai pergi naon ieu? Janten sabaraha? Ganjal. Janten sabaraha ieu? 500, tadi ke 500-an ieu teh. Bantuan ka tukang we. Mohon siap. Anjing, apa sih aing? Urut ganja, Ang. Bener mobil nanya. Yo, minjem ti saya mobil. Harus yo. Menang meser. Enak aja. Ini punya saya ini. Yang ngajuang sabar sedikit tuh, yo. Datang naon nang bisa kabeli mobil? Aku dapat warisan dari bapak saya. Ya iyalah. Yo kunci lagi bisa dilibat mah. Yo, atuh. Tuh, dulu. Halus euy. Geus kadede dari yuk. Ngeropi rupiah. Yuk, gede dari yuk. Berapa naon maneh, Pi? Kurang mah sigarilos. Sigarilos. Kelas dukun sia mah. Biasalah bos, rokonan biasa we. Biasa teh naon sia teh? Ah, sampurna we lah.
Tuh susu ujung bunga sempurna mil biasa nongena sempurna kretek sih tah. Sukun siapa biasanya kekehet? Apaan ai ti bos? Oh, boleh. Biasa. Biasa, Samsu. Siap. Oke lah, skrapnya. Sempurna tuh bos. Tuh, si Samsu doa tuh. Orang kaya bebas, buat duit bebas. Bebas orang kaya. Bener memang. Wih, gua duitnya mau loba, woi. Loba emang. Sae. Bawa duit nongkrong, bawa mobil. Boga hutang ka aing mah dipohokeun. Bayar moal. Bayar. Mas saya tadi mau pempurungkutan gitu Gua tuh. samang. Baturan Lila CS. Baturan naon? Baturan injem duit. Tuh saya teh baturan Galak aing masuk itu saya teh Allah mah teu suka. Hei. Naon eta nuntang nenteng duit, hah? Ya tuh bayar ya. Dah, kalau ge 100 utang nih kabina. 100 naon kan utang lagi 300. Hah? 300 utang lagi nana. 300. 100. Kamu pohokeun kana hutang teh pamali eta teh. Allah mah teu suka saya teh. Tah dengekeun. Teu kumaha? Da gede tongkrong ngajajanan. Ya atuh ya. Ah, gitu. Tuh ini sia teh ah. Ari kana hutang teh ulah sok dipohokeun pamali eta teh Padahal doa. eta kuat dibayar sia teh. Makasih ya, boy. Najis sih. Geuning kitu sih baturan ente mah kitu ieu cocok. Anjir, sorry. Najis teh anjir. Iya. Sok beureut eta duit kumaha? Kalau atuh kalau aya kene jeung udud sia teh. Udah aya Samsu lurus aing. Naon sia teh tadi? Sampurna, tapi mana eta? 200.000 ieu sia teh loba ieu teh. Non, mana nyewa mobil seteh? Dua poe seteh ngomong ek sapoe nyewa mobil. Soalna deui eta Mas Nur. Hah? Nah itu mobil saha? Wah, sapoena ge sia teh 300 sampai 200. Aing bayar hutang wah. Itu balesan aing kapok anjing nginjemin deui ka maneh. Ah, Oh, makanya saya tetap sok agul ku payung butut teh, ha? Samsu kabeh ngeulak teh oh. Oh, yang barudak kali. oh mobil curangan. Samsu. Well, Yo, abos kan. bodoh amat. Gak roblok ieu mah kabeh. Si Perbung sok nagih nu gablek mobil. Apes.